Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat ke-40 genep. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ngadawuh ka Nabi Nuh. Ya Nuhu, hai Nuh. Innahu sanyana ari anak anjeun. Tegetna yami atana pikanan anu teu ngiring kana kapal. Laisa min ahlika eta mah lain ti keluarga anjeun. Eta mah ti bangka turunan tapi lain keluarga anjeun sabab beda agama, beda akidah. Innahu sanyana ari itu anak anjeun anu teu milu jeung anjeun dina keimanan. Eta teh amilun ghairu sholih nyaeta amal perbuatanana henteu soleh salian ti soleh eta mah nu kitu mah maksiat. Lain keluarga anjeun tuh kudu sedih anjeun ninggalkeun budak anjeun dina kaayaan kitu sabab eta teh budak teh ghairu sholih henteu soleh saurna teh. Kitu Allah ngawahyukeun ka Nabi Nuh minangka pangbungah atawa ngupahan Nabi Nuh tina kasedihan hatena. Saterasna falatas alni jeung ulah menta ka kuring Nuh anjeun malai salaka naon perkara anu lain hak anjeun anu lain pikeun anjeun bihi kana eta perkara ilmun anu anjeun teterang. Jadi urang ge sami ayeuna ulah nyuhunkeun ka Allah sagala doa bari urang teh teterang kana ilmuna bilih nyuhunkeun ka Allah dina kaayaan maksiat eta panginten anu dihindarina. Ini sanyana ari kami saur Allah idzuka nganasehatan ka anjeun merek peringatan ka anjeun antakuna supaya anjeun teu buktos minal jahilin tina reng-rengan jama-jama jahil atawa bodoh. Satelasna qala Nabi Nuh nyarios Robbi duh pangeran abdi saur Nabi Nuh ini sanyana ari abdi a'udzubika nyuhunkeun panyalindungan ka anjeun ya Allah an as'alaka tina naon perkara yen abdi menta ka anjeun malai sali eta teh sanes pikeun abdi sanes hak abdi bihi kana eta perkara tegasna putrana ilmun abdi ge eta teh teu aya elmuna teu terang yen eta teh teu kengeng disuhunkeun ka Allah sami. Jadi bigore ilmun atawa terang mah teu kengeng nyuhunkeun ka Allah sesuatu anu urang teu terang. Wa ila jeung upami teh mah antagfirli anjeun teu maparin pangapunten ka abdi saur Nabi Nuh upami anjeun teu masihan panghampura ka abdi watarhamni sareng teu maparin rahmat kaasih kanyaah ka abdi saur Nabi Nuh aku minal khosirin tangtuna abdi kalebet jama-jama anu rugi. Saterasna kila diwahyukeun ku Allah ka Nabi Nuh waktu sarita saatosna dugi kana kapalna berlabuh saatosna kapalna salamet mendarat di gunung teras diwahyukeun ka Nabi Nuh. Ya Nuhu, hei Nabi Nuh, ihbit turun anjeun tina kapal anjeun bisalamin kalayan salamet sadayana teu aya nu cecek bolecek minna eta kasalamatan ti kami saur Allah wa barokatin jeung barokah pirang-pirang barokah alaika pikeun anjeun. Naon barokahna bibijian sasatuan jeung urang sadayana anu aya kumelenang di alam dunia ieu eta teh sadayana oge anu diangkut kana kapal Nabi Nuh wa ala umamin jeung kasadayana anu diangkut ku anjeun umat kami saur Allah tegasna sasatoan bibijian jeung sadayana mimma maka jeung jama-jama anu bareng jeung anjeun wa umamun jeung engke baka aya umat anu kafir deui anu membangkang deui sapertos ayeuna eta teh kabugurna mah mukmin muslim sareng Nabi Nuh ngan kadieunahkeun seueur persengketaan sehingga seueur nu jadi kafir deui tah nu kafir kitu saur Allah sanumati bakal diberi kanikmatan ku anjeunna ku Allahum ka itu jama-jama kafir di dunia sementara panyungkun ti Allah istijrad
summa yamussum tuluy bakal ditimpakeun hum ka itu jama-jama kafir anu membangkang naon minna ti kami adzabun alim azab anu kacida peurihna di akhirat. Itu eta hikayat Nabi Nuh. Tilka ari itu hikayahna Nabi Nuh. Min ambai eta teh tina berita goib anu goib. Nuhiha anu diwahyukeun ha kana eta hikayah ilaika ka anjeun Muhammad. Ma kunta jeung ulah bukti anjeun, jeung henteu bukti anjeun. Ta'lamuha kana yen apa kana eta hikayah anta wala qaumaka jeung anjeun jeung kaum anjeun Muhammad asal nama apa kana eta hikayah min qabli ti samemehna hada aya hikayah ieu saateu acan didugikeun wahyu ku Allah mah Kangjeng Nabi Muhammad oge teu ningaeun kana hikayah Nabi Nuh ayeuna mah uninga ka urang sadayana ge margi didugikeun dimuat dina Al-Qur'an ku hada ku ieu hikayah. Pasbir mangka kudu sabar anjeun Muhammad naon ngadugikeun agama ngadugikeun hikayah ka umat sadayana. Innal akibata sanyana ari sabar al akibata eta akibat anu bakal sae pisan lil muttaqin pikeun jama-jama anu takwa. Tapi upami anu teu takwa mah teu aya akibat sae. Mudah-mudahan urang kalebet jama anu takwa sadayana. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.